Ye lur, pagawean teh mangrupakeun martabat kahirupan. Beberapa ayat Al-Qur'an menerangkeun pagawean-pagawean para nabi. Misal contoh Nabi Syuaib. Nabi Syuaib seorang peternak. Contoh deui Nabi Musa. Nabi Musa gawe ka Nabi Syuaib. Contoh deui Nabi Yusuf, seorang kepala logistik mencek orang mah kabulog di Indonesia. Aya deui Nabi Daud. Bahkan Nabi Daud mah ngagawean pagawean sorangan anu menyangkut kerajinan logam. Tah demikian beberapa contoh para nabi anu selain menang tugas ti Gusti Allah keur nyebarkeun dakwah jeung mawa syariat, anu menghadapi berbagai halangan jeung rintangan masih keneh gawe urang lur lain nabi lain rasul dengan alasan tertentu embung gawe eta mah keterlaluan. Ayo gaskeun saeutik deui paketna.